ibadah loba kakurangan dina masalah ilmu na ibadah, insya Allah jelema tersebut akan selalu berusaha untuk mencari kesempurnaannya. Deui sampurna na ibadah salat aya sanes iwati salat berjamaah insya Allah. Jaminan ganjaran salat tu berjamaah 27 derajat ku Allah dibikin sedikit pun moal dikurangan alhamdulillah. Sok sanajan sepi ku pangarti buta ku pangabisa ilmu salat loba nu teu pati apal babacaan jauh tina pasoha tulisan kangaran-ngaran di berjamaahkeun mah Pak 27 derajat ganjaranana dibikeun ku Allah moal dikurangan alhamdulillah. Wa aksuhu alias sabalikna sok sanajan urang luhur ku ilmu jembar ku panalar pasaki ku pangarti ilmu salat nyaho babacaan hade kangaran-ngaran salat namun paring alias sosoranganan segomok bari di jero imah maaf Fatihahnya belum tentu diterima ku Gusti rugi Pak. Sing daek berjamaah sing daek berjamaah tah ningali situasi kondisi zaman ayeuna loba umat Islam tong boroning ka masjidna tong boroning berjamaahna kana salat wani ninggalkeun anak. Ya Allah ya Rabb, karena sholat wani ninggal kenana tong boroning berjamaah na tong boroning ka masjidna malah wani ninggalkeun sholat naudzubillahi min jalma anu wani ninggalkeun sholat komo sifata muta'ammidan dihaja maka eta si jalmi darajatna martabatna jauh muliaan keneh sato tinimbang jalma seperti kitu naudzubillahi min dzalik. Ya mangaji ka mana we umpengna huntunya dan hadirna ge bapak-bapak geuning. Bapak-bapak teh pan hesek diajak usahana teh kan. Diajak seurina teh hesek. Ibu-ibu onam diajak seuri teh sok langsung kontak. Bapak-bapak mah bari tunggul teh nyerenge saeutik teh geuning karena barang dahar we ngeureuyeuh bapak-bapak. Punten. Alhamdulillah nya akang mangadengikeun ngaji teh cai herang aya cauna aya apalna aya jeruk teu katinggalun alhamdulillah. Apan uing mah dina meja sakieu-kieu. Aduh punten Kang eta cau jeung kuehna jeung apelna ulah bakal didahar eta sabab khusus untuk berkat mubali gitu. Aduh punten lain nyindiran ngabejaan da di mana-mana sok dibaharan bisa ditilang teh dibaharan teh geuning batuk kajeng ye ceramah aya batukan teu nanaon kena batuk nage batuk bisnis. Lanjut ya. Sok. Cek tadi jalma anu wani ninggalkeun salat sifatan muta'ammidan darajatna leuwih hina tinimbang darajat sato. Apal ucing? Biasa we atuh me. Teu geuning aya ucing nanya. Apa ke anjing? Nuhun atuh ari apa? Babi apa? Nuhun atuh ari geus apal mah jang naon diterangkeun Yo, darajat kucing jauh lebih mulia lamun dibandingkeun jeung darajat anjing. Darajat anjing jauh lebih mulia lamun dibandingkeun jeung darajat sakadang babi. Sakadang babi jauh lebih mulia lamun dibandingkeun jeung jalma anu wani ninggalkeun salat naudzubillahi min dzalik. Ibu jeung bapak kasaksian
nu ngaranna ucing sok daikeun mukhalid alias campur gaul jeung jelema lana lene kana bitis jeung tonggong jelema bahkan jelema keur eueuh tempat sarena sok dipieulaan ku sakadang ucing bener teu bener teu cing cirining mulia ucing bisa babarengan campur gaul jeung jelema. Sementara sakadang anjing boro-boro asupai mah jelema boro-boro lana lene kana bitis jeung tonggong jelema sakadang anjing karek nolo dina lawang panto imahna jelema pan geus dibaledo bener teh mereka mana mi aya alasan budak cenah hayang disarekeun kebenaran orang lagi hayang sare aduh puntennya dari tadi omong udah ketemu itu aduh ayah gogoda usaha teh nepi ka mana bieu teh Kang hah di baleda oh biasa we atuh nyebut anjingna urang bari molotot ka urang atuh teungeunna anjing kan geus tadi ucing mereka kudu balikan deui ampun musingkeun ya sakadang anjing tong boroding asup ka imah jelema tong boroding lana lene kana bitis jeung tonggong jelema karek nawa dina lawang panto imahna jelema pan anjing mah geus dibaledog bener tah cing cirining hina sahina-hina anjing dibandingkeun jeung sakadang babi jauh lebih muliaan anjing. Sakadang anjing nolo dina lawang panto mung ukur di baledog suatu saat masih patenggang rasa alias kanyaah jelema sok kaluar buktina ketika jelema dahar jeung daging pasti tulang talina mah dibikeun ka sakadang anjing bener teh aya keneh kanyaahna. Sementara sakadang babi boro-boro nolo dina lawang panto apalagi mengharapkan kanyaah jelema sakadang babi karek ngaliwat ka hiji lemur geus rame loba nu begat alias loba nu moro saking kuhin bantuan saking kuhin sahina-hinana babi dibandingkeun jeung jalma anu wani ninggalkeun salat sifata muta'ammidan masih keneh muliaan babi kan. Jeung ngajian ada peures kajian ya. Kajian ya. Ketiba ngadengikeun naon hesena. Panuing mah meureunnan memeh naik panggung teh mikir heula nya Kang nya. Baheulana mah santren heula bener teh. Embung bikin kuring kasuk mubalik asjad asal jadi baheulana mah santren heula baheulana ngaji kitab heula sok sanajan teu bisa alhamdulillah keur mah santren urang di milu ngamodalan teh henteu papanggih ka karek ayeuna mata wayahna we ayeuna sing bener ya barang berena punten emutane terus ke ya ketika sakadang babi ditanya ku Nabi Sulaiman cek Nabi Sulaiman ya khinzir kumaha wujud syukur anjeun ka Gusti Allah singkat sakadang babi ngajawab alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran la taj'alani insana tarikus shalah Alhamdulillah sagala puji kagungan Allah nu parantos nyiptakeun kaula sakadang babi jeung alhamdulillah Gusti Allah teu ngajadikeun kami manusa nu wani ninggalkeun salat naudzubillahi min
Nabi Sulaiman nanya deui, nah babi maneh make ngomong gitu. Cek sakadang babi Gusti kangaran-ngaran sato baik nu mulia maupun anu hina digelarkeun ku Allah di alam dunia, dibere tugas hanya sebatas nyaring, hanya sebatas beberebetan kawetan kakidul kakaler kakulon. Sato mah teka taklif ku hukumullah, teka ikat ku syariat Allah, teka pernah kudu ngajalankeun salat, teka pernah kudu ngalaksanakeun puasa, sok sanajan maksiat jeung munkar minangkana. Lamun tiama paeh sakadang sato paling sebatas kuburan, sebatas bilatungan kadituna bebas mal aya proses balituna. Sementara sakadang jelema Gusti hirup di alam dunia ku Allah dibere awak sampurna, dibere akal sampurna. Kari-kari eta jelema wani ninggalkeun kana aturan Allah, wani ninggalkeun salat sifat muta'ammidan dihaja pasraga jeung nyawakna dipisahkeun ku Allah maot ngaranna jelema mah maaf Gusti lain sebatas kuburan, lain sebatas bilatungan, tapi kadituna bakal aya proses balitungan, hartina bakal dipenta pertanggung jawab. Ujung-ujungna jalma nu wani ninggalkeun salat sifat muta'ammidan dihinakeun ku Allah, disiksa ku Allah dina neraka jahannam, naudzubillahi min. Itu maksudna. Kaharti teu? Nyari geus kaharti mah urang geus sana teh. Da geus kaharti ieu. Kaharti teu? Teu. Atuh kau mah teu kaharti mah percuma dituluykeun ge pusing lagi jeung baralat mah musing keun masalah ngarti jeung teu ngarti mah urusan Gusti. Urang mah ditugaskeun ku Allah ikhtiar usaha tolak, mudah-mudahan kalawan wasilah ieu pertemuan Allah mere paham mere ngarti ka urang sarere, amin ya robbal. So urang maca istighfar heula. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, minal khataya. Mudah-mudahan Allah ngahampura kana dosa urang sarereanya. Kalayan mudah-mudahan urang ulah wakati mautkeun ku Allah salagi Allah can ngahampura kana dosa urang. Ya robbal. Hayo urang raksa, urang jaga diri urang. Kunaon? Ku mutabaah ka Kangjeng Nabi, ku ngalaksanakeun ibadah salat, kemudian salat tersebut pek budayakeun dengan berjamaah. Insyaallah. Dina Tanbihul Ghafilin aya Kangjeng Rasul nyarios kieu. Man shalla as-salawatil khamsa ma'al jamaah wa jalisa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bi aqahu Allah ta'ala sittata asya. Mansing sawe jalmana sholat anu ngalaksanakeun sholat as-shalawatil khamsa kana pirang-pirang sholat anu lim duhur, asar, maghrib, isya dan subuh ma'al jamaah sarta berjamaah
Wajali safi halaqatil ilmi jeung daek diuk dina tempat ilmu wasamia kalam Allah jeung daek ngadengikeun kana kalamullah wa amila bih kemudian diamalkeun dalam kehidupan sapopoe maka Gusti Allah taala bakal mereka eta si jalma genep pirang-pirang kauntungan. Alhamdulillah. Ari geus ngadengi kecap untung mah biasana sok curing ha. Bener teu? Awak nu asana lemah letih lesu enleto jadi jag-jag waringkas alhamdulillah. Sabab nu ditempo kauntungan. Wingo ge Kang, duh lamun budak kana kacape macape ieu teh. Leuleus awak teh hayang mah disarekeun. Ngan kulantaran sakedeung deui sim kuring bakal menang kauntungan. Yakni bakal menang heuh bener. Leulesna leungit, capekna leungit, lemesna leungit, tunuhna leungit. Yang ada semangat sabab sakedeung deui uing bakal menang heuh bener. Nuhun. Batuk lagi deh. Mana panitiana mana itu? Ulang nyumput. Aya lagu Bang Haji Roma Irama kieu nya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit keur ngajuru. Susah-susah keur ngajuru 40 poe kemudian malah nawaran. Apa kira teh nyeri ngaluarkeun arok? Nyeri teu? Bedus nyeri. Atuh rek teh nyeri kumaha teh seimbang kan? Nu asup tiluan nu kaluar 3 kilo. Meni kurial punceli. Aja Gusti teu karasa penderitaan sedang melahirkan teu karasa nyerina ngaluarkeun orok 40 hari kemudian malah nawaran. Engkau naon ieu teh riweuh 40 hari. Hari itu kumaha kanan kiri boleh, belakang silakan, depan ya. Ampun tiis ngabodor teh nu jeung sirikeun aya. Geus dah hayang ngabodor eta mah. Naon karugi-rugi ah. Urang lempeng we ngaji teh mah. Tong batuk bah wayahna. Wih nu batuk mah khusus, abah mau ulang wayahna. Ampun kieu ari ngajejeng bapak-bapak teh hese diajak ulang teh hese. Pusingkeun. Hah? Didinya geunah ngadengikeun ngaji bari ngarokok. Berapa uing ceramah ngarokoknya? Kan alhamdulillah menang sabungkus amankeun mah bisi poho. Biasana mah da mau balik sok 3 bungkus kan bulan. Lain nawar ngelingan. Ya mah susahnya diajak bisnis teh. Lanjut. Teraskeun. Iya. Kauntungan anu genep nya tong dibacakeun kabeh urang 2 we. Oh bener panjang teuing. Asa dibere modal panjang teuing cenah. Arek eureun we tenang mi lah na teh. Meuni nyaan ditah eureun teh. Ya nomor kahiji hikmah salat berjamaah, hikmah ngaji, hikmah ngadengikeun kana kalamullah kemudian diamalkeun dalam kehidupan sapopoe. Gusti Allah bakal ngagampangkeun milik rezeki na eta si jalma tina jalan anu halal. Amin. Ya rabbal innallaha la yukhliful mi'ad. Allah muasulaya tina janjina.
Pepatah mengatakan barang siapa yang menanam padi rumput ikut jadi. Bener gak? Bahkan gara-gara pare anu dipelakna di sawah nu milu jadi lain bung ukur jukut kabuktianana di sawah serba aya. Keongna aya, tututna aya, belutna aya, bancetna aya, bangkongna aya, bebegigna aya, nini aya, aki aya, kan serba aya. Komo nini ngareneng jeung bebegig. Siga dilanjut. Punten mah. Ini jeung bebegig. Mun ikut Mas Akang mah ya Allah ya Rabbi. Geus Kang tong pipilun ceramah. Pihartieunana barang siapa yang menanam padi rumput ikut jadi. Artinya barang siapa yang menanam akhirat, daek salat berjamaah, daek ngaji, daek ngaliung di majlis taklim, maka dunia bakal nuturkeun dengan sendirinya, dimudahkan ku Gusti Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa aksuhu alias sabalikna, barang siapa yang menanam rumput sampai kapanpun pare moal milu jadi kan. Betul? Artinya barang siapa yang mengejar-ngejar dunia dari mulai pagi sampai sore bahkan sampai malam, maaf, akhirat moal bisa nuturkeun. Bahkan bisa jadi gara-gara ka istigol alias sibuk teh nguruskeun masalah banda dunia. Loba jalma anu berpaling daripada urusan akhirat nepi ka tega wani ninggalkeun salat. Naudzubillahi min dzalik. Konsekuensina jalma anu sibuk uruskeun dunia poh kana urusan akhirat kumaha. Dina surah Toha ayat 124, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jalma anu berpaling daripada zikrullah, berpaling daripada eling ka Gusti Allah, wani ninggalkeun kana aturan Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kehidupan di dunianya ku Allah disempitkeun alias dihesekeun. Karasa kurang ayeuna Kang ya Allah ya Rabb. Ongko zaman ayeuna teh zaman serba aya tapi serba hararese. Ongko pabrik teh balatak tetapi neangan pagawean teh hese. Bener teh? Teu geuning. Ongko dunia pendidikan kian bertambah tapi akhlak katempona makin raruksak. Bahkan aya jelema teh keur can gawe teu boga hutang. Anang geus meunang we pagawean eta hutang boga. Bener teh? Pan aneh eta teh. Ya lain seri Pak. Bener teh? Yo. Urang nyen studi banding. Nona. Aya nu sada? Oh bener. Baheula mah baheula nu ngaranna HP can aya. Bener teh? Nu ngaranna TV can aya. Aya ge nu boga TV dina jero salemur baheula mah mung ukur saurang. Bari warnana ge hitam putih. Bener teh?
jeung hurung nage lain ku listrik deui da can asup listrik na kunaon cing heuh ku aki matak aki-aki zaman baheula mah garara kah bisa ngahurungkeun TV kan gitu. Ya Allah ya Rabbana zaman baheula mah TV can aya listrik can aya HP can aya tetapi segala urusan dipermudah ku Gusti Allah buktina awewe rek ngalahirkeun zaman baheula teu kudu aprak-aprakan ka puskesmas teu kudu aprak-aprakan ka rumah sakit cukup di imah dibarengan ku mak beurang alias paraji alhamdulillah ngalahirkeun orokna teh normal bari salamet. Mangkani ngalahirkeun orokna lain sakali lain dua kali awe baheula mah aya kana 13 kalina ngeureuyeuh ngeunah ongkoh deh cing cirining barokah baheula mah nyaanya ya Allah ya Rabb rek teu barokah kumaha baheula mah sabada salat maghrib menjelang isya dari berbagai macam masjid dari berbagai macam mushola di masing-masing imahna ya Allah ya Rabb turun jalmi 1000 mararaca Al-Qur'an alhamdulillah pan ayeuna mah lain deuh zaman ayeuna mah zaman serba aya alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahoan tetapi segala urusan dipersempit ku Gusti Allah ningali awewe zaman ayeuna rek ngalahirkeun prihatin ka tempona paling deukeut dilarikeun ka puskesmas jauhna ka rumah sakit dokter spesialis kandungan pun disiapkan alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahoan tuh teu make naon nang teu tapi ternyata lain mempermudah kalakah mempersusah buktina mempersusah teu saeutik alias loba awewe ngalahirkeun di rumah sakit melalui proses sesar alias dioperasi teu geuning nu jadi pertanyaan kunaon alat canggih geus kapanggih alat modern geus kanyahoan tetapi lain mempermudah kalakah mempersusah mungkin di jerokna eueuh barokah kamana barokah diangkat ku Allah kunaon Allah buat ngangkat barokah bisa jadi urangna hirup jararauh ti Gusti ngalawan ka Gusti ngabangkang ka Gusti bener teh ya Allah ya baheula mah baheula nu kaalaman ku jisim kuring dunia pendidikan teh SD atawa MI bahkan kolot baheula mah ngadenge beja SR naon SR teh sakola oh panjang sakola ribu can aya PAUD can aya TK can aya RA baheula mah lulus SD lulus MI tuluykeun ka SMP atawa ka sanawiyah itu pun mun boga duit teu boga duit mah SD MI ge loba nu teu tamat bener teh tapi akhlak ya Allah katempona teh pikayung-yuneun pikareseupeun sopan santun bahasana ramah tamah tingkah lakuna ka kolotuan ni molotot ka inung tuan ni nalapung ka bapa jauh tina ngajak pasea tuh jeung nu ngaranna narkoba jauh dari yang namanya tawuran bener teh akhlak luar biasa nu teu tamat SD acan tapi kumaha kaayaan ayeuna ibu bapa dunia pendidikan kian bertambah fasilitas pahade-hade meme SD meme MI aya PAUD aya TK aya RA lulus SD wajib dituluykeun ke SMP teu boga duit dibantuan ku dana pemerintah bener tapi kumaha akhlak zaman ayeuna Gusti katempona teh makin raruksak Bapak makin raruksak kakolot wani molotot kainung wani nalapung ka Bapak ngajak pasea hirup identik jeung tawuran naudzubillahi min zaman ayeuna mah palalawur kan tapi ke aya bahasa geng-gengannya geng motor dia geng itu dia pikakeun
Nah, dunia pendidikan kian bertambah, fasilitas pahade-hade, tapi akhlak katempona makin taruksak. Mungkin di jarona eueuh barokah. Kamana barokah diangkat ku Allah, kunaon Allah buat ngangkat barokah, bisa jadi urangna hirup jararauh ti Gusti Allah. Jelas? Jelas? Hayang barokah hayang barokah hayang. Iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Wujudkeun heula pengabdian ka Gusti Allah. Lamun urang geus bener-bener ngajalankeun kana naon rupa syariat Gusti Allah didasaran ku hati anu ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan rujukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah bakal nurungan ka urang sararea, Allah bakal ngapi ngajarin ka urang sararea, Allah bakal nyumponan kana naon rupa kahayang urang sararea. Alhamdulillah. Jalma nu daek salat berjamaah, nu daek ngaji, insyaallah milik rezekina ku Allah didatangkeun tina jalan nu teu disangka-sangka. Amin ya robbal. Nomor kaduana wayan jubin adzabil qabri. Ku Allah bakal disalametkeun daripada siksa kubur. Gusti sing ngareling di dunia mah urang mualilanya isuk jaga ningget teh urang bakal pararindah ke alam barzah. Bener teh ayeuna urang bisa sempal guyon gogonyakan saling simeku kadedo saling banyuku katresna aya pangabutuh bisa minta tulung ka tatangga jeung ka baraya. Tapi lamun urang geus pinah ka alam barzah, pinah ka alam akhirat, rek minta tulung-tulung ka saha? Bener teh mi? Sing areli geuning maot ngadodoho borosok di poho-poho datang na teu mere nyaho ngadadang teu aya bantuan ngadadang teu aya tepaduli nini tepaduli Aki. oh dendam boy pemuda rejeng pemudi kabehanana bakal maot murid teu ngeunaheun eta syair. Apang syair teh i kunaon tung nu jadi ot ngarusak menang hese dewek mikiran ot cenah amit ari maot rahasia saha mi Pak RT lain Pak Lurah lain Pak Ustad lain cing rahasia saha Gusti akang punten yuswa sabaraha taun ayeuna 50 tereh euy. Nyatara 5 hiji maksudna kitu. Nyisim kuring 43 tahun alhamdulillah. Kajeun teu nanya ke. Wing 43 abah 50 kira-kira cek otak urang nu pantes maot heula apa nu 50 heula apa nu 43 heula. Tah teu beres. Aduh, ieu hate Kang euy. Kakareun dionang ngaji ngadoakeun maot. Keur maeukeun dina baleho gambar ngalahin. Ayeuna geus deur ngaji aya kana sajam leuwih ngadoakeun maot. Apa kira teh nyeri hate urang? Nyaah teu ka Ustaz? Nyaah naon? Tobat. Teu ngeunah deui wae. Ieu kitu penting ayeuna nasib. Ka Ustaz teh nyaah nanya Mere. Kalau resep-resep nitah Rajaban muludan lupat ka Ustad ditah mangajikeun ngawinkeun nyunatan lupat ka Ustad ditah mangajikeun kamaotan lupat ka Ustad hayang mah ngurusankeun mayitna bener teu
nu ngamandian mayit ustad, nu muntel mayit ustad, nu nyolatan ustad, nu ngagotong ustad. Wah eta ustad ngagotong sing mikir mi balikan deui ka nu ngamandian mayit ustad, nu muntel mayit ustad, nu nyolatan ustad, nu dikubur ustad. Garelo urang teh mah heueuh ustad hirup-hirup dikubur. Amin amin. Segala masalah main seret ka ustad tapi tega ka ustadnya.